Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Wilujeng enjing kasadayana mugia dina dinten ieu sadayana dina dinten ieu aya dina kaayaan anu sehat walafiat. Kumaha kamari mingon kamari pangajaran basa Sunda anu kawih atos tiasa sadayana. Mudah-mudahan sadayana tos tiasanya ngawihkeun cinta nusa. Nah, dina dinten ayeuna ibu bade ngalanjutkeun materi nu kamari. Dibuka kaca 60. Perkara kawih. Ari kawih teh mangrupa rakitan basa sabangsa dangding nu teu make patokan pupuh. Kagiatan ngalagukeun kawih disebutna ngawih. Ayeuna urang nitenan unsur sastra dina kawih. Kawih anu judulna Cinta Nusa teh diwangun ku dua gundukan atanapi disebat pada. Masing-masing gundukan diwangun ku 8 jajar atanapi pada lisan. Jumlah engang jeung sora tungtung dina unggal jajaran bisa digambarkeun kieu. Ayeuna ku hideup titenan adegan rumpa kakawih dihanap. Mung sateu acan eta ibu bade ngejelaskeun naon anu disebut pada sareng naon anu disebut pada lisan. Nah, tingali dina kaca 58. Anu disebut pada nyaeta ieu tah dua gundukan pada. Sedengkeun pada lisan mah setiap baris ya 1 hiji 2 3 4 5 genep 7 8. Janten aya 8 pada lisan. Nah, upami engang teh suku kata. Kalau dalam bahasa Indonesia itu suku kata ya, engang itu. Nah, jumlah engangna tina satiap pada lisan tiasa ditingali dina kolom ieu. Nah, disebut engang teh ieu. In, do, ne, si, a, ge, mah, ri, pah, lo, ji, na, wi. Nah, etang ku hidup aya sabaraha hiji? Hiji, 2, 3, 4, 5, genep, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Nah, ieu nu disebut jumlah engang aya 13. Sedengkeun sora tungtungna eta aya huruf i, nya huruf vokal. Huruf vokal akhir daripada lisanna nyaeta huruf i. Huruf vokal teh aya 5, a, i, u, e, o. Nah, ieu sadayana ayanya tiasa ditingali ku sadayana. Lajengkeun kana kaca 60 hiji. Ayeuna urang titenan suara kecap anu sarua atau purwakanti anu gelar dina kecap-kecap anu misah jajaran. Nah, tina kalimah hiji 2 3 suara kecapna aya i. Purwakantina Jinawi i, Mukti i, Cai i. Ayeuna dina pada lisan 5 sareng kagenep aya jangkung, gulung, ung. Nah, ieu duanana huruf vokalna u ya. Pepelakan, tega, kariksa. Aya an, ga, sa. Nah, tina kecap ieu purwakantina nyaeta a. Nah, eta penjelasan tentang perkara kawih. Lajengkeun kana babasan. Ari babasan teh nyaeta gundukan kecap anu ngandung harti kiasan atawa harti teu langsung. Contoh nu kahiji aya gemah ripah loh jinawi. Hartina gegek cacah jiwana sarta raharja. Nah, ieu aya contona. Kemudian nu kadua hejo lembok, subur tur loba rejeki. Ieu aya oge contohna alam endah hejo lembok sugih mukti. Sugih mukti hartina beunghar tur hirup senang. Hejo ngemploh artina gomplok tur seger. Nah, biasana kan ada daunannya ieu mah. Terus alus bandawasa artina leuweung gede. Bagja kamayang artina bagja gede. Ieu aya contona tiasa dipelajari ku hidapnya. Lajengkeun ka kaca salanjutna.
Dina kaca 63 urang bakal nitenan istilah geografi. Nah, istilah geografi teh anu kahiji aya alun-alun. Nah, saha nu sok ka alun-alun? Terang teu alun-alun teh naon hartina? Nah, di dieu aya hartina alun-alun teh tanah lapang hareupeun kacamatan atawa kabupaten. Nah, kan di alun-alun ge aya pendopo, kan kawitna mah Kota Tasik teh kabupaten. Nah, nu di payunan pendopo teh disebutna alun-alun. Nu kadua babakan. Babakan hartina lembur anyar. Babantar bagian walungan anu leah tur deet. Jungkrang legok nu jero sarta sisi-sisina gurawes. Kebon tanah darat nu dipelakan rupa-rupa pepelakan. Lamping bagian gunung atawa pasir antara puncak jeung tutugan. Leuwi bagian walungan anu jero. Muara tungtung walungan di hilir. Pasir gunung leutik sarta handap. Talaga situ alam nu jadi ku maneh. Salajengna aya kalimah kaayaan. Kalimah contohna aya di luhurnya, kalimah di luhur teu beunang nyutat tina sajak. Eta kalimah diwangun ku kecap tatangkalan salaku jejer jeung kecap hejo ngemplo salaku caritaan. Jejer tatangkalan mangrupa kecap barang, ari caritaan hejo ngemplo mangrupa kecap kaayaan atawa kecap sifat. Kalimah anu caritana mangrupa kecap kaayaan disebut kalimah kaayaan. Lamun dibagankeun kalimah di luhur teh bakalan kieu. Tingali tatangkalan nyaeta jejer atau kalimah barang. Kecap barang, Hejo ngemplo nyaeta caritaan atawa kecap sifat. Nah, tang tuai di dieu aya contoh kalimah kaayaan atau kalimah sejena pek gratitenan. Awakna jangkung berarti awakna jejer, jangkung nyaeta caritaan. Awakna termasuk kecap barang, jangkung termasuk kalimah sifat, kecap sifat. Nah, saminya ieu ge budakna pinter. Berarti budakna jejer, pinterna caritaan. Ieuna kecap barang, pinterna kecap sifat. Nah, ayeuna tugas hidup kerjakeun pancen ti nomor 1 dugi ka 10. Tiasa langsung ngerjakeun dina buku ieu atanapi dina catetan. Sakitu penjelasan ti Ibu, mugia kahartos sadayana nya. Tetap semangat. Jangan lupa patuhi protokol kesehatan. Jaga kesehatan ya sadayananya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.